tak gitu jadi abdi teh kaedanan ku impian Bapak abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sama bantun tambang rek gantung maneh tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna tapi dipikir deui pilaku makanya kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema rek pakeun pusat bahan ieu eueuh ragap aya tobat teuing asna jinga seolah-olah abdi teh biit nginik-nginik pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuatiu kahayang ditungtung langit buah kahontah ku abdi jalma sangsara model abdi hoyong ka putri raja tapi dah hate karena ge hate karena ge hate teu bisa dipangpalerkeun Bapa ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kanu jadi sepuh hoyong nyingkah dia lemur dek nuturkeun inung syuku nah teteh make jeung ngimpi abdi tidak mau pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dada antel kana bumi buluan belucang jangan orai pun can kapanggih mawa ka wangsul aya nu jadi sedih teh wala mak cenah nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek tolak dik dihapikeun mak nyerinya teh oh nya teuing aduh tobat teuing anak indawala jadi kaedanan ku impian lancing usap beungeut istighfar jang eta oge ulah hudang syare ceuk teh istighfar agar we teu cager nah ieu teh Bapa impian nah ka impikeun disebut ka impikeun nanti beurang teh mikir-mikir hayang kawin yang dan pernah panggih jeung cekolot lamun ngimpi di jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun jadi